Dua, wasaniha satrul aurati, khutbah teh kudu tutup aurat. Ieu nu khutbah nanya lain nu ngupingkeunana. Nu khutbahna kudu tutup aurat. Maka ulah dihareup ieu kahalangan mimbar gagaro nepi ka luhur jadi calana contohna teh nya atawa disempak hungkul teu kenging eta teh nya. Piraku nya keur khutbah-khutbah wae nya. Kudu tutup aurat. Naon sababna pangna kudu tutup aurat? Binaan ala annaha badalun an rakaataini. Sabab ari khutbah dua teh gaganti nya keur khotib gaganti pikeun salat anu 2 rakaat. Geuning dibatur masuk aya naon muroki teh nangtung heula al khutbatu maka nafiha rakaatain fa idza fa idza saya tatakalam pamain pakod lagu tah lamun sok aya nu make bahasa Sunda. Hadirin rahimakumullah, di mana-mana khatib parantos naik kana mimbar umat teh kenging aya nu nyarios margi di mana-mana nyarios ibadah Jumat nalaga pamilaga teu aya pahala Jumat kumargi sakitu dangukeun oge regepkeun. Tah biasana muroki teh nangtung heula nya. Tah nya. Sabab naon? Sabab gaganti tina 2 rakaat eta teh. Jadi kudu tutup aurat. Tuluy. Wasalisuha al-qiyamu nomer katiluna nu khutbah teh kudu nangtung. Osok di urang nangtung nu khutbah? Osok nya. Aya fihima tegasna madina khutbah kahiji jeung khutbah kadua. Ma'al kudrati alaihi pikeun jalma anu kaduga nangtungnya nangtung soteh ari teu kaduga nangtung mah ulah teuing bari nangtung. Kajian teh jumaahan teu kuat nangtung nya. Tah nya naon sababna? Lil ittibai sabab karena turut kana pada melan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ge paminuju khutbah teh kedah naon osok nangtung. Kumaha lamun teu kaduga nangtung sing sireumeun atawa asam urat? Fa in ajaza anhu khotoba qaidan. Lamun teu kaduga nangtung maka pek khutbah bari diuk nya. Nyumput abelah dieu we gitu nya. Bari diuk khutbahna teh nya lamun teu kaduga nangtung. Kumaha cenapan dina khutbah teh aya diukan? Kumaha cara misahkeunana? Ari diuk kabeh mah naha pamisahna teh lamun nangtung kan kunaon? Ku diuk. Naha lamun anu khutbahna diuk jadi cinogo atawa rada murengkeun saeutik beres khutbah kahiji teh murengkeun saeutik teu kieu deui. Kumaha cara diukna? Wa pasola bainahuma bisaktatin. Pikeun misahkeun khutbah kahiji jeung khutbah kadua repeh we heula sakeudeung. Tah jadi lain cinogo nya anu diuk mah tapi anger we kitu diuk ngan repeh heula sakeudeung gitu nya. Eureun heula sakeudeung atuh aya 5 detik mah. Kitu tah lamun teu kaduga nangtung. Warabiuha nomor kaopat al-julusu bainahuma. Kudu aya diuk antara khutbah kahiji jeung khutbah kadua. Jadi diuk teh lain berarti cangkeul atawa neneangan tulisan khutbah. Diuk teh neangan tulisan khutbah bari nyumputnya lain. Diuk teh syarat khutbah. Diuk teh sebagai pemisah antara khutbah kahiji jeung khutbah kadua lain nyumput neneangan tulisan khutbah.
khutbah, tapi eta teh syaratnya al julusu bainahuma. Kitu nateh lil ittibai karena turut kada pada melan Kangjeng Nabi. Sakumaha ukuran diukna, naha diukna teh asal antel bujur, lamun eueuh kursi kumaha nya. Atawa sakumaha tadi dieu watuma nina tupihi wajibatun. Diukna teh saukuran tumaninah ya. Sakumaha saukuran tumaninah teh subhanallah, bahkan dina sapalih kitab mah sunat keur khotib nalika nuju calik naon maca kulhu 3 kali ya. Qul huwallahu ahad gitu. Pikeun jamaah di dinya teh makom ijabah nya ngadua nah hate we antara khutbah kahiji jeung khutbah kadua teh ulah eueuh geganeangan ka mana khotib gitu. Ulah nya ngadua di dinya teh ngan ngaduana dina hate. Kumaha lamun teh mah diuk namangan henteu tumanina kakargi antel cengkat deui ka luhur tah. Falau tarokaha lazimahul audu ilaihi mutmainnan. Ngan lamun diukna teh tibang antel tuluy nangtung deui gambaran dina korsina aya nu nyugak eta meureunnya naon nyiruan atawa naon nu nyugak heg nangtung deui maka ku diuk eta teh cukup sabab teu aya tumaninahan tapi kudu diuk deui sakira-kira aya tumaninah. Dina buku khutbah teh kan sok aya pas bagian diuk teh diuk heula sakedeung tah lamun khatibna teh apaleun mah dibaca jeung etana diuk heula sakedeung eta mah lain bacaeun nya tapi nita diuk nya lamun khutbahna maca gitu tah kan aya kejadian eta teh nya kabaca jeung panitah diukna diuk heula sakedeung. Piraku nya di zaman ayeuna mah. Tah kitu jadi diuk teh jadi syarat. Tuluy 5 2 menit deui. Wa khamisuha syarat khutbah nomor kalima teh nya eta alwila'u bainahuma. Antara khutbah kahiji jeung khutbah kadua kudu tuluy-tuluy. Kumaha tuluy-tuluyna teh eta khutbah kahiji tuluy diuk heula sakedeung saukuran tumaninah tuluy nangtung deui khutbah kadua ulah diuk lila tenang we kakarage jam 12 diuk we lilanya nyekot HP muka WA. Jadi nangtung diuk nangtung deui langsung asup kana khutbah kadua.